salah masuk. Kongresnya Wangkok keberes. Nah, hati masuknya. Kurang dekat mana? 2, 3. Ngawang kok. Naon sih? Ngawang kongtong ibarengan ku sombong, ngawang kongtong ibarengan ku bohong, ngawang kong pula sok hayang katembong, ngawang kong pula ukur bohong kosong. Kongres ngawang kong beres. Palos tadi. Cianjur anu kamasyur, ajen budaya na luhur, ngaos mamaos main po, tilu pilar eta ulah poho, prak diajar silat, poma urang tong basilat, ngaos mamaos sing ngarti, Cianjur sugih mukti tur islami. Apa kena Iwan eta lagu? Atuh apal piraku tukang ngatik make jeung teu kautek sagala eta Mang Dedi. Eta dina lagu, dina Naon tah? isi rumpaka lagu. Terang gitu. Aya eta kataji. Laras. Ngaos mamaos main po teh jadi kebanggaan atau jadi ikon nu Icon. bahasa ieu urang Cianjur. Terus Jadi meureun urang Cianjur teh, urang Cianjur ya. hmm. Kudu bisa ngaos, kudu bisa mamaos, kudu bisa main po. Betul Mang Dedi eta mah Meniru. pisan eta. Aduh. Kudu Mang Iwan. Ai salah sawieu sim kuring bieu eta naon tah? Eta Mang Iwan. Eta mah hiji lagu, meureunnya hiji Naon? lagu kawih meureun beta. Laras. Anu ngajentrekeun eta isi lagu teh jang ngabewarakeun, jang ingetan jadi pepeling yen urang Cianjur teh kudu bangga. Yang Cianjur teh jadi pilar Cianjur ngaos mamaos jeung main po. Ngan ulah sakudu jadi simbol wungkul. Ulah Bari jeung trakna, kudu jeung bari derna da gitu. kudu pok samemeh ngomong gitu kan, kudu prak samemeh ngajem. Eta Mang Dedi eta dituan ka mana we. Aduh rada eta jong-jongan betul kado ngaderas masih ngaderas. Ada naon teh? Rutinan. Oh lain Mang Dedi biasa Mang Sarip aya kahayang. Iya bete hampir rada kagoda keur ngaderas teh. Kuping ngaos mamaos main po. Ari cek pamandangan sim kuring. Dek kumaha ngaos hungku ge cekap atuh salasna mah. Maksudnya kumaha? Cekap kumaha ieu teh? Ngaos teh upami bahasa kapungkur mambaren zaman Kangjeng Rasul nyata ikro teh kan. Maca meureunnya. Ikro Maca. ketika ayat turun anu pertama eta ikro. Kita maca nih. Ikro sampai 3 kali. Ikro sampai Kangjeng Rasul mana bikori? Apa yang harus saya baca kata Rasulullah? Memang Jeung babaturan teh. Ieu babaturan teh anu bisa mere naon kitu kealusan ka urang. memang Mang Sarip, memang bulu ketek tidak sama dengan bulu memang. Gitu. Aleueut heula tuh gorengan. Jadi salah resna mah Sip heula. eta Cos heula orang Sunda harus ieu mamaos kenegarawan. main po teh mangrupakeun pengejawantahan tina ngaos. Naon mengejawantahan teh naon jiga jalan tah wae teh. Eta penjataan action. Itu teh sebenarnya mah kitu. Leres. Jadi meureunnan misalkan kana substansina Aduh.
harus ada akomodasi dan konsumsi. Itu beneran. Jadi zaman sekarang itu sudah zaman turbulensi informasi. Wah, ayeuna mah zaman edan. Turbulensi informasi. Zaman edan ayeuna mah. Aya WA, aya FB, aya IG. Tapi naon pulsa na, ada pulsa. Sagarupanya. Ya, tapi zaman turbuluna teh turbulensi teh eta teh kasup zamanna edan. Naon zamanna edan Mang Dedi? Jelema ayeuna hese lamun dibere pituah-pituah. Wah, Itu bisa ayeuna. Oh, pan dieu teh amal ma'ruf nahi mungkar teh ayeuna mah geus teu. bener. Bisa ku zaman ayeuna. Jadi, Tah eta dampak tina turbulensi Mata informasi. sebut zaman edan. meureun Mang Iwan ayana mamaos main poge buah-buah eta teh salah sahijina jang eusi nama mere petuah-petuah kene lebat nama pituah teh. malahan kan anu kuring kapenak ye nya yen mamaos teh eusi laguna teh kumaha cara hubungan manusia jeung pangerana. Kumaha manusia jeung manusana. Kumaha manusia jeung alamna. Eta teh eusi mamaos teh laguna teh sapertos kitu rek teu kumaha agungna coba agungna. Cocok pisan Mang Dedi eta mah. Geus ka dieu deui eta mamaos. Jadi lamun aya pepatah duka hadis pepatah duka ti ulama man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Luar Mata biasa. ngaos teh penjabaranana sarua jeung ngaji. Ngaji teh maksudna lain ngaji maksudna bisa teu Ngadekul benernya. ngadekul maca Al-Qur'an da sim kuring geus sok ai maca Al-Qur'an mah ngaos teh amanya ngaos teh euy cek sim kuring mah bener. Tapi pas ditanyakeun ka nu ahlina kadang sok mahrajna nu sok salah. Kudu bisa maca kahirupan. Maca kahirupan. Tapi eta ngau kacamata kabacaan teh teh. Bisa maca teh. Maca matak Mang Dedi jelema ayeuna mah tadina teh Naon sih? aya laguna nih. Naon mana teh? Oh, aya mah dalil asim kuring mah lagu. Lagu naon? Dina eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae. Ragap taya pangawasa. Mun kasasarnya lapang. Nafsu nu mata kadukung. Badan anu kateguhan. Eta. Mata kirupa ulah 3 beunteur. Wah, eta topi yang wae naon ada. Naon teh? Topi dibuka atuh. Kita tinggal Rahasia yo mah. Yo, lapah beunteur, kurang ulah ditiru. Ongkoh barang hakan, aya cacing arengkol dicapluk, teh nyaho mah di jero, aya useupan. Aduh. Jadi tetelanya Leres. lagu teh poh lagu-lagu Sunda, lagu mamaos, lagu nanu teh eta eusina teh lebetku naon kitu, dinu ku pituah-pituah. Eta teh sagala Papatah-papatah. Nya Matak cek guru sim kuring, nya Bapak Doktor Insinyur Mikmahon SNA. Eta teh anjeunna masihan pituah ka sim kuring. naon cenah teh? Yo, Jang Iwan, ulah sare lamun keur tunduh. Ulah dahar lamun keur lapar eta. Ning ai jelema tunduh Ulah mandi lamun keur hareudang. ulah mandi lamun keur hareudang. Gitu. Soalna ai jelema anu tunduh mah sare di mana wae. Oh, eta. Jelema nu lapar naon wae nu di dahar. Tah eta leres teu. Mang Iwan. Mang Iwan bisa maca kahirupan. Maca kahirupan. Tapi kunaon bisa maca kahirupan tapi make kacamata. Tah. Iya mana sih? Ari Panon plus, Ari Gaji Min. Soalnya kieu Mang Dedi eta teh ongkos salah tapi bener. Bener. Eta. Abdi teh menarik teh teh ngupingkeun ngaos, mamaos main po teh kumaha teh sebarang jujutan di Cianjur teh kumaha teh. Tadi mamaos kitu. Pak eta teh beureun kudu puguh saha anu ngarti kana ngaos, saha anu ngarti kana mamaos, saha anu ngarti kana main po. Ai main pote main silat. Jaga diri. Panuan lain milik kelompok seseorang milik Harita mah disebutna teh naon main usik. Ai usik teh gerak. Di mana aya Mang Sarip teh puguh enun geus. Waduh. Sikat main pote eta teh urang teh kudu jaga diri. Oh, sanu apa ku zaman edan ayeuna mah urang keur lempang. Da puguh-puguh aya nu noet. Langsung dicentang langsung. Contoh ya, amun nenggel di tukang. Sa itu. Lamun itu dia. Ya, Mang Sarip teungel ka saya. Set hiji deui. Set
Anu lagi mah. Sok kupu-kupu. Eta mah berarti jurus langkah 1000. Mungkin mah meureun main jangan jaga diri oge. Urang teh da kudu masagi meureunna kudu salamet kumaha carana urang salamet di dunia jeung di akhirat. Kitu eta teh. Atuh supaya terlupa apalkeun. Geus hiji we ngaos atuh. Jadi jelema teh yang ngaos ke can hati geus kana maos kana main kok. Ari mah Ngaos sing paham heula. oh, Hiji. ai masagi teh lanceuk nama emeh. Wah. Lainnya Ang sarit meureunan urang aing ngaji mah da geus lain sanes urang Cianjur wungkul nu bisa ngaji teh. Mung sakumna urang umat Islam Islam. kudu bisa ngaos. Ngan Ngan urang meureunnan aing Terus? Cianjur mah sabab kearifan lokalna meureunnya di daerahna aya hiji kamonesan ye sapertos mamaos da tiap daerah ge meureun gaduh. Ya. Gaduh kamu nesana masing-masing. sewangan boh di Subang, di Bandung, di Garutnya. Gaduh eta ge mau di Cianjur mah gaduh mamaos. Punten ya mare dia Eta. ngarawat saur punten. Soalna kieu dina ngaos wae ge loba anu kudu dibenerkeun. Oh. Loba anu kudu dibereskeun. Bener. So loba jelema umat Islam kaitu ka dia mamawa Quran. Tapi hirupna teu pernah dibawa ku Quran. Tah, matak jigana Mang Dedi, di dia mah urang kudu jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan. Pahlawana maksudna pahlawan lain rek ngabejaan. Yang saling ngingetkeun. Da urang mah lain Superman. Watawasau bil haq watawasau bis. Tah, eta Keke nama jeung hubungan jeung Superman. teu heula samemehna soalna ai Superman mah samemeh iya kana stain teh iya kana buduh heula. Ngabdi heula. Ngabdi heula. Kakarat nastain. Duh. Pondok di pondok. Eta. Tah, nah make ai Superman, kata ucingan. Cing. Nah, Superman make baju sok perek es wae. Apa nandakeun es teh Superman? Superman bener. Salah. Lamun XL logor teuing. Ya, mata kieu mah es. Ayeuna kieu ye kunaon Superman lamun ngapung tara luhur. Sok. Sabab Iya, berat. lamun di Tara luhur rek luhur ngapung atuh Superman. bisi basio salempak. Kane. Naon? Sabab lamun ngapung luhur teh dekat matahari ke esna meleleh. Bener oge sih eta mah. Punya we. Naon? Lauk naon anu bisa niup lampu. Anjir, euy, Anjir. eta lauk pinter pisan. Berarti eta mah lauk buruk milungi minyak. Oh, iya. Naon atuh? Apa tuh? Naon? Ada resep pasti kabeh. Naon? lauk. Cap. Eta mah asin atuh. Aya deui ieu. Manuk naon? Manuk ge basa satuan dia. Oh, manuk. Manuk naon anu lompatna gancang. Malahan lamun lompat teh kejuaraan sok menang we eta manuk teh. Manuk naon cing? Beo. Ah. Soalnya si eta mah bari ngawangkong halus. Lain. Salah. Manuk. Manuk. Kuntul. Lain Tekuo. Pelaut atuh teu kuntul. Oh, tekuo. Manuk kuntul. Dari Sunda ya nih. Oh, Mun Jawa, Aduh. lawan bener. Buat. Ah, Wah, lain. Burung hantu. Hayang apa? Asin naon. Manuk anu gancang lompatna. Anu pang tarik-tarik teu meunang we lomba teh. Naon? Eta manuk kapinis. Akan can gesetar geus kapinis teh. Aduh, bener teh wing oge. Naon deui? Aing kana sato mah. Nah, ucing lamun di baledog samemeh lompat sok ngalieu heula. Kangen boa. Banyak aya aturan ucing kangen. Nah, naon? Sieun anu tinggalun. Oh, salah. Naon? Ucing pas di baledog sok ngalieu heula, soalna ucing mah teu bogan spion. Ada kayak kucing lagi. Dia naon sok pakai kacamata. Naon sok alasanna naon pakai kacamata. Soalna gaya. Lain. Naon? Mun make kaca jendela berat. Wes ahay nu mikir heureuy we. Pokona mah sabisa-bisa. Ari ngaji mah da geus jadi kewajiban. Yang urang umat Islam. Eta teh salah sahijina urang lain maca kahirupan we nya ngaji Quran. Eta teh Quran teh mucet urang mah nya cek bahasa abdi ya. Eta teh buku petunjuk kahirupan. Nah. Sangkan selamat dunia jeung akhirat. Contoh, urang boga mobil. Boga mobil. Urang boga TV. Lamun eta dipake sesuai jeung buku petunjuk, insyaallah mau eta teh moal. Tapi lamun urang make teh sesuai jeung buku petunjuk, Oh. ngahurungkeun sembarangan. Oh. Wah, Salah. Matak aya mobil ya. Mogok wae ka bahasa Jerman naon? anjing. Mobil, hah?
habenagen. Yo, tetangga saya kira gitu. Berkorban kepada kena buku padoman mobil ya. Kumaha? Cilaka tabrakan. Oh, tanpa nyetir teh bari macannya tahu. Dah itu meniwan, urang teh urang Cianjur, urang yang sekedar simol wungkul ngaos mamaos menpo tapi urang teu bari jeung prak. Teu bari jeung prak. Jangan bersembunyi di belakang simbol-simbol. Nah. Lain hal tina kabeh kudu bisa mamaos jeung menpo meureun cek kuring mah paling henteu resep oge resep-resep itu meureunna. Atawa ayo ngadukung. Meureunnan kieu Mang Dedi mah ulah nitipkeun beuteung dina ngaos mamaos main po. Lalu askomo eta mah. Ulah Ulah. Oh pancen ngajual ku ieu ngaos mamaos main po ya kudu kieu. Aing teh peke di dahar ning geus turun teh. Pan eta teh sarua jeung nitipkeun beuteung. Ulah urang teh. Ngaos jadi kewajiban urang. Apa jawab bae bae. Kudu bisa ngaos, kudu bisa baca kahirupan. Mamaos beuh teh kudu aja. Papatat wae mah. Atuh main po kudu bisa sajurus-sajurus wae mah jangan jaga urang nya. Gitu ulangan ukur bari dina wangkongan ye tapi kudu bari jeung diprakna. Gitu atuh. Bener gitu. Jadi kudu simbol-simbol teh kudu ditinggalikeun. Gitu ngaos mamaos main teh mira rame. Aduh, Aing geus aya Mang Edi Mang Edi deui. Kita tahu di kurang ayo ngorokeun tilu bilang gaya Cianjur. Udah, eta teh bener memang kahidang ngaos. Kahidang ngaos teh lain dengan saukur di peci. Nah, jika Mang Sadik lain. Kurang teh tetep kudu timu elmuna. Atau ayeuna disebut mamaos. Lain saukur make bendo jeung make dodot. Lain sakur make ikat. Kong diikat. Oh, lain jelema liar ieu. Oh, mau disebut main po menca ciga Mang Iwan. Asa lain kitu hartina. Oh, lain teh. Aduh, makana urang teh ulah ngasaukur ngobrol wae. Yuk, ayeuna mah ngaji urang pun bisa. Bisa Diajar ka guruna. leres. Mamaos, urang diajar ka Guruna, bener. Pak Edi teh main po. Pak Edi mah bangun ti pasantren. Ari abdi mah ngan saukur lewat. Lain izin. Dia sudah teh Pak Edi. Padahal ajeuna ti luar Cianjur. Tapi resep nami lagi tes Edi kondologi. Cewek hayu urang latihan ka ditu kap ahlina. Oh, aya. Siap Pak Edi. Ayo. Berangkat ya. Sok dipayu beberes ya. Tetela. Berarti urang teh ulangan saukur ngobrol. Tapi leuwih alus tama urang bari prak. Bener itu mah kuring diajar mamaos ting main po. Ngaos mamaos main po teh kudu jadi banda urang Cianjur. Arek Rahat.